Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suratul Qudwati tis'un tasihu fi khamsi qudwatu. Ari pirang-pirang rupana anu eta salapan anu sah dina 5 rupa. Qudwatu rajulun birajulin, hiji anutna lalaki ka lalaki. Anut misalna ngamakmum lalaki ka lalaki eta sah. Wa qudwatu imra'atin birajulin, jeung kadua anutna awewe ka lalaki. Misalna awewe ngamakmum ka lalaki eta oge sah. Wa qudwatu khunsa birajulin, jeung katilu anutna banci ka lalaki. Dina ibadahna. Wa qudwatu mura'atin bil khumsa, jeung kaopat anutna awewe ka banci. Maksudna di dieu lamun aya lalaki sok sanajan manehanana siga awewe eta tiasa dijantukeun imam, tapi ngimaman istri. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, jeung kalima anutna awewe ka awewe, ngamakmumna awewe ka awewe. Wa tabtulu fi arba'i qudwatun, jeung batal anutna dina 4 perkara. Qudwatun hiji anutna rajulin bi imra'atin, anutna lalaki ka awewe. Misalna lalaki ngamakmum ka awewe, maka eta batal anutna teu sah. Wa qudwatun rajuli bil khunsa, jeung kadua anutna lalaki ka banci. Wa qudwatu khunsa bi imra'atin, jeung katilu anutna banci ka awewe. Wa qudwatu khunsa bil khunsa, jeung kaopat anutna banci ka banci. Jadi teu bisa ayeuna banci mamumna oge banci. Lamun banci imamna kudu lalaki. Lamun banci imamna berarti mamumna kudu awewe. Jadi batal anutna banci jeung banci. Misalna aya sakelompok banci hungkul, imam lagi banci, mamum lagi banci, maka eta batal. Kudu kumaha? Berarti imamna kudu lalaki. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.